wala antas haba jahilan layar do an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Yakin yakin demi Allah bergaul jeung jelema anu bodoh teu apal kana ilmu bangsa dohir. Nu ridho nu tunduk kana hawa, nu teu tunduk kana hawa nafsu lebih bagus daripada bergaul jeung jelema anu pintar anu tunduk kana hawa nafsuna. Li anna suhbata man yardau an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahdun lah. Allahu akbar. Li anna suhbata man lantaran berteman dengan jalma yardau an nafsihi nu tunduk si jalma kana hawa nafsuna wa in kana aliman sok sumawana eta jalma teh jalma bodoh wa in kana aliman sekalipun jalma tersebut orang alim alias ajengan syarrun mahdun lah goreng anu meles ka anjeun berteman jeung ajengan anu ngikuti jeung halana hawa nafsu. Oh gitu. Atau pasoro ilmuhu goero nafiin lah, maka ilmunya orang alim tersebut tidak bermanfaat pikeun anjeun pitah dibin nafsik untuk membersihkan jiwa raga hate anjeun moal aya. Wajahluhul ladzi aujabaridau an nafsi dorun lah kumaha bodona tapi pinterna nu bieu. Wajalhu ari bodona ya ajengan alladzi aujabaridahu an nafsi nu netepkeun ka ridho tina hawa nafsuna dorun laka goyatal idzor matak madateng anjeun ka penghabisan ngamadaratkeun komo bodona cacak ilmu na ge geus go. Wa ka'annahu in patahul ilmu biuyubin nafsi kulantaran eta ajengan teh teu apal kana kaeban anu terselubung dina jero hatena da teu ngoreksi maka timbul di eta ajengan teh ria nu nyata mudahana dinyakeun hubul mahmadah hayang dipuji hayang di alam jeung lain sajabana ujub ria iri dengki dan dantar kabur araya tadi ajengan hade. Allahu akbar nauzubillahi min dari hatta yardo anha sehingga eta ajengan ridho karena terjadina aib-aib anu terselubung dina jiwa raga badanna. Talamun teu dikoreksi urang tenang dirinya berarti tunduk kana hawa ajengan anu kitu teh ajengan anu tunduk kana hawa kuring eta kitu ya Allah akbar aduh ampun deui. Wasuhbatu man adapun berteman dengan jalmi lam yardo an nafsihi anu teu tunduk kana hawa nafsuna teu tunduk wa in kana jahilan kajeun sajan bodoh khairun mahdun eta teh kacida alusna murni bener-bener bagus tah li anatoba yusiku minat tobi lantan watak masuk maok tina watak ieu mah umum koedah teh rek hade rek goreng eta lamun urang gaul ieu jeung jelema bageun bakal kabawa bageun gaul jeung nu sok tolab bakal jadi dae tolab da watak mah kitu nyolong heuh gaul jeung nu teu bener kabawa bener gaul jeung ajengan nu teu bener kabawa teu bener we komo
komo ai jeung ujung-ujung teu bener mah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibil qalbi wal jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduni wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamati ma'a duriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa tajukna Allahumma tamama ni'mati wa tamama rahmati wa tamama ridwani wa sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsaru fihil khalaiqu ajmain. Allahumma la tadalana danban illa ghafartah wa la hamman illa faraztah wa la dainan illa qadaitah wa la maridon illa syafaitah wa la hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najah wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhil jannata mal abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun ku Allah di yaumil jaza sareng mualifnya kitab Imam Atha Al Iskandari. Amin ya rabbal
alamin. Pas ompong keluar dari jero pas ya. Oh jero. Syi'aul basirati. Qala al-mu'allif rahimahullah syi'aul basirati ari cahaya mata hate wa yu'abaru jeung dibasakeun anhu tina ieu syi'aul basiro binuril akli kalawan cahaya akal wa bi ilmil yakini jeung kalawan ilmul yakin yushiduka nyaksikeun ieu syi'aul basiro ka anjeun kurbahu kana deketna Allah mingka ti anjeun wa ainul basirati jeung ari ain mata hati aya basor aya basiroh basiroh lebih tajam daripada basor basor mah ningalina kanu bangsa hisi wungkul nu deukeut wungkul nah bagus ningali ayeuna teh ka pamajikanna eueuh nya daya aya tenang ka pancan bagus ningali teh ka Gus Aceh ku panon eta mah ku panon mah ningali beda jeung ningali ku hate sumona nu deukeut nu jauh ge kati tuh katingali ningali ku hate mah najan teu aya pamajikan Pak Agus ayeuna katingali ku hate mah oh kabayang jeung roromehkeunana kabayang kabeh jeung bulu bengkok jeung nu panjangna kabayang eta mah ningalina ku basiro ai ku basor mah henteu teu katingali wayu abaru jeung ditakbir naon anhu tina ieu ainul basiro binuril ilmi ku cahaya ilmu wabi ainil yakini jeung ku cahaya keyakinan ieu jamin engke ya diudeg dinyakeun aya mah kabahas kalau gantung geus untung yushiduka nyaksikeun ka anjeun ainul basiro ka anjeun ada maka kana eueuh anjeun ilangseun li wujudihi karena aya Allah jadi urang teh naonan li wujudihi karena ayana Allah berituna hakul yakin aya ilmu yakin itu aya ainul yakin aya hakul nah beki jero we beki jero kaitu beki jero wa hakul basiratu awasirati jeung ari hakul basiro wayu abu wayu abaru jeung ditakbir mengapa ya dikalabatkeun pas umpama tong diturutan anhu tina ieu hakul basiro binuril haqi kalawan cahaya Allah wabi hakil yakini jeung kan hakul yakin
yushiduka eta nyaksikeun hakul basiroh ka anjeun wujudahu kana ayana Allah la ada maka wala wujudaka teu nyaksikeun hakul basiroh kana anjeun jeung teu nyaksikeun hakul basiroh kana aya anjeun. Geus kaitu mah maksiat jeung teu maksiat sarua wae. Geus tepi kaitu. Wal hasilu jeung ari hasil masalah annasalika sanyanyana jalmi anu mapai jalan menuju ka Gusti Allah. Teh ka mana ieu urang teh? Teh ka mana? Lain teh ka patung lain. Jadi are ka Gusti lain ka Siddhartha Gautama lain rek ka Yesus lain tapi rek ka Gusti balik teh naon teh ieu logatna teh ba non ba terus ba terus ba ha nya ta terus pa ya anu nya oh itu ka ciri ieu mah naon ba yah tipu eta teh kadesa yah tipu ya ha ta fa yah tipu eta sok nyuara eta sok nyuara ala qalbihi kana hatena salik naon anwarul ilahiyati pirang-pirang cahaya bangsa ilahi yu abaru sok ditakbir sok dibahasakeun anha na anha tina anwarul ilahiyah bihadihil ibarati kalawan ieu pirang-pirang ibarat anu tilu syi'ul basiro ainul basiro hakul ilmul yakin ainul yakin hakul yakin. Wayat tarot tabu jeung narima berhasil narima ala kuli wahidin kana saban-saban sahiji tina ainul basiroh hak syi'ul basiroh ainul basiroh hakul basiroh naon samarotun pirang-pirang buah wa fawaidu jeung pirang-pirang faedah. Qala ngandika sahabat duhum sebahagian ulama wala yablugu jeung ma bisa nepi saha al abdu hamba Allah haqiqatat tawadu'i kana hakikatna tawadu illa indalam ani nuril musyahadati angin dina narika cumereletna pirang-pirang cahaya musyahadah fi qalbihi dina hatena si abdi fa inda dalika maka dina nalika yablugul abdu haqiq inna nalikana lam anin nuril musyahadah fi qalbi tadubu hancur naon an nafsu hawa nafsu watan aku sadawan mana watan tak terus main tak nun
watan tobiu jeung narima kacap naon nafsu lil haqi kana hak ka Allah wail khalqi jeung tetepikeun makhluk bimahwi asariha kusabab lebur pirang-pirang dampakna makhluk kusabab lebur dampakna nafsu wasukunu roh jiha jeung wasukunu jihanya jiha jeung cicing pareum cicing jeung hurungna nafsu tengah gedur teuing bener wagubariha jeung pareum kekebulna nafsu nuhun seuneu apa ngebul apa peledug-peledugna nafsu wabayana jeung mertelakeun saha al musonifu ki musonif analladzi sanyanyana perkara yan kasifu anu terbuka ieu ladzi binuril awali ku cahaya anu kahiji alias binuril akli bil ilmil yakin si'il basyiro naon qurbullahi deketna ka Allah mingka ti anjeun tah kudu kahiji matak deket ka Gusti naon ari buahna deket ka Allah waqsamratu dzalika jeung ari buahna ku cahaya nomor kahiji wa natijatuhu jeung hasilna natijahna ku cahaya nu kahiji muraqabatuhu ta'ala muraqabah ka Allah subhanahu wa ta'ala ngintip kana tugas di Allah muraqabah teh lamun jang dohir nama lamun lohor teh jam 11:30 12 geus standby di Mas mau ngintip tugas di Gusti siap-siap jam 1 arek nonton lain eta muraqabah eta mah lain lain muraqabah jam 1 siap-siap arek taha geus kopi dihanyeutkeun rokok disiapkeun siap-siap jang tahajud supaya kuat Haji Bahru eta wal istihya jeung ngarasa era minhu ti Allah era wal izin ku Gusti hatta layaroka sehingga teu ningali Allah ka anjeun hae sunahaka sakira-kiranya gah Allah ka anjeun walayufkinuka jeung teu nyepikeun Allah ka anjeun haesu amaroka sakira-kira marentah Allah ka anjeun teta kusyiaul basiroh bisa hancur ku ilmu yakin walladzi jeung ari perkara yan kasifu nu narima terbuka ieu perkara bisani kunu kadua nyata ku ainul basi ku ainul yakin bisani adami nawan adamiatu kulli maujudin saban-saban perkara anu aya piwujudil haqi ta'ala bi wujudi haki dina wujudna hak Allah dinu ayat teh hak Allah lamun teh mah ayeuna ieu ayeuna ningalkeun perusahaan benernya
usaha wajib teu hubungan jeung saha jeung jalmi najan ditugaskeun ku Gusti jang maraban anak pama usaha wajib ke Sabtu rek paminggu wajib usaha mah ngan di dieu aya pengajian menaj hate ngatur hate tadi dieu usaha adamiyatu kulli maujudin ngaranna urang saminggu sakali poe Sabtu aya cara ngurus hate wujudil haqi ngaranna teh wujudul haqi heulakeun wujudil haqi panerikeun adamiyah kulli mau kabeh ge wajib teh tapi usaha moal bisa aya ganjaran lamun teu jeung coba usaha lamun teu jeung ilmuna usaha teu jeung hayang kabeli motor jang naon jang ka pabrik benernya jang jalan jang cara naon jang usaha ka itu ka dieu tuh pek teh leungit motorna teh talamun ku ayana geus apal ilmuna alhamdulillah motor teh tuh kira-kira apa alhamdulillahnya alhamdulillah motor teh nah sabab kamari geus janjian heuh janjian efek teh leungit alhamdulillah jadi janjian henteu tuh syukuran ka Gusti Allah tuh janjian janjian goreng alhamdulillah leungit lantaran lamun aya bakal dipake ku budak hekta berat tuh usnudon kalau mah tangi mah hate eta teh kunaon ku ngaji hikam ngimaj eta teh hate kikituan teh jadi selaluna urang husnudon ka Gusti Allah husnudon terus hese urang panjang lamun debel amis alhamdulillah teh jelasnya tapi lamun bere pait ieu urusanna kudu syukuran eta kudu syukuran eta nu liurna tah bisa engke eta teh ku ainul basiro ku ainul oke jadi selalu kalau mah kudu syukuran payushidu maka nyaksikeun si jalma al akhwana kana pirang-pirang akhwan adaman kana palaya ba'u makan teu merduli si jama biha kalawan akhwan walayal tapi tu jeung teu luwak si jalma ilaiha kana akhwan moal da hatena geus lurus id wujuduha karena ari ayana akhwan eta teh ariyatun inyeuman lain urang inyeuman wal wujudul haqiqi jeung ari aya anu bangsa hakikat lahu tetep ka haqiqi subhanahu lahu ka Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah itulah kudu kadua bakal memahami eta wa samratu dzalika ari buah nasani Allah yabqa man yin tetep pinadrika dina pemikiran anjeun naon mak perkara tastanidu anu nyarande naon perkara ilaihi ka Allah wala ma jeung teu tetep perkara
tak nisu nu ngarasa tentrem anjeun bihi ku ieu sani payatimu maka sampurna laka ka anjeun naon atawakulu tawakal watafwidu jeung pasrah warido jeung ridho wal istislamu jeung pasrah serah kalong eta teh kudu kadua waladian kasipu jeung ari perkara ian kasipu nu lima terbuka ye perkara bisa isi ku cahaya nu katilu alias ku hakul basiro moal dihesekeun pembahasan moal bahasa juga asingnya itu juga padahal bahasa sakali urang kusobes bahasa Sunda urang jadi ieu teh juga asing teu asing bisa isi kalawan caya nu katilu eta adatudat al muqaddasah anu disucikeun bisa terbuka dat Allah subhanahu wa ta'ala wasamratu dalika ari buahna kunu katilu al panaul kamil pana anu sampurna alladzi nyatana pana huwa alladzi eta dahrijul bakoi melatani bako payapna maka ruksak an panaihi lah itu kabur sekali itu lugatna can tamat nu kamari naon sababna pangna alus keneh bergaul jeung jelema bodoh anu teu tunduk kana hawa nafsu daripada bergaul jeung ajengan teuing ajeng tong diikuti kuring euy da ajengan cek maneh we anu ngikuti hawa nafsu tong dibaturan alus keneh gaul no sebabna ieu alus keneh babarengan teh jeung jelema anu bodoh jelema awam anu teu tunduk kana hawa nafsu daripada bergaul jeung ajengan jeung ustad anu eta ustad teh selalu tunduk kana hawa nafsu ajengan aceng kunaon nangringa di dieu loba awe pandiwa haram sia teh babari ku wudu ge sekilat bebas itu tak jangan bisa we ngomong teh bodoh teh kira-kira bener bisa istighfar ku istighfar beres wajar teh padahal urang mah istighfar lagi istighfar istighfar urang mah istighfar deui sakali maca istighfar bari moal astagfirullahaladzim satu goblok-goblok deui salah posisi eta istighfar wala antas haba jahilan layar do an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi yakin demi Allah bergaul jeung jelema anu bodoh teu apal kana ilmu bangsa dohir nu ridho nu tunduk kana hawa nu teu tunduk kana hawa nafsu lebih bagus daripada bergaul jeung jelema anu pintar anu tunduk kana hawa nafsuna. Udah aceh mah santren bener teh. Pernah ngastrol. Pernah kuliah di Universitas Kastorohi.
pernah sama. Nu pangkatan teh nya. Jabatanana. Universitas Kastrologi teh ya. Masakna kastrol. Heeh. Kaliwat ngali ayeuna mah eueuh kastrol naon. Magicom gawena neangan cara untuk maot husnul khotimah. Di mana kerjaan engke dalam kubur. Eta mah universitasnya beda. Aceng pernah. Ai Haji Baharul mah cenah teu pernah. Tapi bagus. Aneh hebat. Bagus. Teu ridho kana hawana. Tuh beda. Ieu main kelid adina mah. Main kelid wae naon teh. Main dalil heuh. Main dalil tapi dalil itu pakai tameng bersilat lidah eta bersilat aji bangga bodoh teu apa tapi tahajud rajin duha kupeda cek ajengan sunat tahajud sunat doha rajin ditanyakeun mana kalau teu apaleun eta mah teu apaleun ngan teu tunduk kana hawa ceng udang ceng subuh ceng. Ya kumaha urusanana aya bab kodok sia teh. Aya we tah. Heuh. Aya bab kodok. Kun aya bab kodok atuh lamun teu dilaksanakeun carana mah satu. Mainna mah kitu. Jadi aya we. Da teh teu bener. Tuh, ceng tong nangkring wae cenah awe liat di dieu teh. Yes, ya teh tiba dari bujur mah ku wudu ge beres. Aduh. Istighfar beres. Jadi loba kelin. Loba cengkeun naon ke wiridan. Nah, ke wiridan aing panas, Pak. Teu dibere jatah hadiah aing. Berapa ajengan hadiah apa teu apaleun. Ajengan mah teu dibere hadiah ge panas. Teu diberi imam Jumat panas. Ini urang mah henteu dari ajengan. Dari ajeng aya baheula di Cianjur si santet. Ajengan teh imam Jumat teh opatan. Mehena teu ka jadwal. Heuh. Kontrak lah teu main santet tuh. Kang keur naon labongan. Aing lanjut aing tengah jatah aing mah di imam Jumat wah aing santet kitu teh nih tibang jadi imam Jumat heueuh jang bapak tibang jang ajeun eta teh aduh jadi gagah sababla mun geus jadi imam Jumat naik pangkatna geus naik pangkatna loba nu merekna kitu kadinya heueuh teu loba nu ngahargaan jang Haji Deden mah masalah jang naon si imam Jumat udah naonan tuh jang ajengan mah Haji Deden lain sulap tuh diberi jatah hadiah amak nah sami jeung jelema eta teh pinter kena aing kudu kabaturkeun hadiah teh kudu mah ku aing lamun cek bapak jang naon hadiahnya teh tibang hadiah beda deui di ajengan mah eta teh rasaan teh perhargaan paling mewah penghormatan paling ajenganana anu ikuti hawa nafsu eta manusiaeun teh eta pas aya ngabaikeun daging kurban eta sapana tiana ieu teh disarwakeun aing jeung masyarakat sakilo sewa aing teh kieu ajeng kirang bara 4 kilo disarwakeun sakilo sasi panitiana goblok teh teu ngahargaan Haji Edi panjang 11 hari teh udah gua aing bejakeun cek aing
kira-kira tengah hargaan teuing ka aing disarwakeun wa kieu ajengan sia teh aing teh kunaha ceurik eta teh ceuk batur sakira urang we dua ki aduh Gusti hampura Gusti urang teh meureun disangka ajengan ieu teh disangka ustad ku jelema teh geuning beda ieu kurban urang mah 2 kilo batur sakit lain mulak cangkeng kirang bar 4 kilo kunaha ceuk ceurik Gusti hampura tahajud tara urang mah duha tara ku batur dianggap aja lain mulak cangkeng sasi pertiana aduh Gus Aceng kelakuan saja aduh Masya Allah tah ulah jadi engke dituruti ku urang kelakuan kitu teh akhirna nu teman jeung beraceng teh ngilu ka dak Gus Aceng ge sok kabeurangan ajengan kodok cenah tuh kitu foto tah tapi lamun bergaul jeung Haji Bahrul mah subuh berjamaah bah bari teu apal ti mana sumberna duha da daek ngilu nurutan tuh heuteut tahajud ngilu nurut pas nonton bola mah tong diturutan seteh mineng teuing nu hadena we nu hade nah naon dailan hareupna naon sababna gereja li anna suhbata man yardau an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahdun lah Allahu akbar li anna suhbata man lantaran berteman dengan jalma yardau an nafsihi nu tunduk si jalma kana hawa nafsuna wa in kana aliman sok sumawana eta jalma teh jalma bodoh wa in kana aliman sekalipun jalma tersebut orang alim alias ajengan syarrun mahdun lah goreng anu meles ka anjeun berteman jeung ajengan anu ngikuti jeung hawa nafsu oh gitu li ada suhbata tuksiru pataksiba minhu hadal wasfal khabis lantaran setiap berteman napakan ngaruh ngaruh dengan tidak disengaja pataksiba minhu hadal wasfal khabis maka anjeun mengusahakeun ti ajengan tersebut karena sifat anu goreng nu hadina mah diikuti nu goreng naik terus bakal gitu jadi selalu eta ajengan bermain silat lidah lamun muncul ulama yang mati kok make kiasna kias safsato iyah ngadalilan ku dalil anu jiga dalil padahal mah lain dalil disebut kias safsato ngadalan kalau anu jiga ada padahal mah lain dalil atuh pasoro ilmuhu goero nafiin lah maka ilmunya orang alim tersebut tidak bermanfaat pikeun anjeun pitah dibin nafsik untuk membersihkan jiwa raga hati anjeun moal aya sok tadi aya mah kira-kira cara untuk membersihkan hati jeung ajengan aceng moal dulu ieu mah henteu bager aya mah moal lantas selalu ikuti karena hawa nafsu moal senajan bari ngarti mah bisa wajahluhul ladzi aujabaridahu an nafsi dorun lah kumaha bodona tapi pinterna nu bieu wajahluhu ari bodona ieu ajengan alladzi aujabaridahu an nafsi nu netepkeun ka ridho tina hawa nafsuna dorun laka goyatal idror
matak madateng anjeun kan penghabisan ngamadaratkeun komo bodona cacak ilmu lagi geus go wa ka'annahu in patahul ilmu biuyubin nafsi kulantaran eta ajengan teh teu apal kana kaeban anu terselubung dina jero hatena da teu ngoreksi maka timbul di eta ajengan teh ria nu nyata mudahana dinyakeun hubul lemah madah hayang dipuji hayang di alam jeung lain sajabana ujub ria iri dengki dendam takabur araya tadi ajengan hade Allahu akbar nauzubillahi min dari hatta yardo anha sehingga eta ajengan ridho karena terjadina aib-aib anu terselubung dina jiwa raga badanna di antara geus kaliwatan aib terusna ria terus ujub takabur iri dengki dendam tuh terus mudahana nya ete ujubina nafsi hatta yardo anha teu dikoreksi enak we di dinya eta ajengan karasa ku uring ieu mah lamun salat di masjid hade make sorban bener teh make baju koko samping rapi bener teh wiridan dinyakeun salat sunat baliyah qobliyah di alus teh pas begitu di imah ting kaberangan ting kumata make salatna kos oblong wungkul bener teh ya kan akur teh hah Assalamualaikum gajelang bener teh hah akur nah tah tadi nu salat di masjid rapih nya bener teh di masjid rapih tara tadi di masjid rapih ya make sorban bener Allahu akbar dinyakeun bener rangkuhna di qobliyah badiah dipake dan ria eta cek Allah maneh mah unggal poe unggal peuting ngadahan harta aing isuk-isuk ngadahan harta cek Allah bener teh ti saha kejo teh cai ti saha burit dahan isuk dahan minum ngarokok hot kabeh teh Gusti tuh ari pas digawe hete lain kereket kabatur gawe mah coba sholat tadi yang kaleleh teh berarti ibadah kabatur eta teh ibadah lain ka aing cek Gusti Allah sia mah ibadah teh ka jelem berarti ria eta teh kitu ria teh tuh ria urang mah tadi mah pecak teh di imah kawas kitu tamacak ria mah kitu cuma gue jari ai di masjid mah beres rapih dinyakeun bener teh pas di imah main kos oblong wungkul plat paru tuh gajlang kamana deui aku aja den kan wae sarua kitu tah nu tadi di masjid eta teh ibadah ka saha ka jelema ka makhluk talamun teu dikoreksi urang tenang di dinya berarti tunduk kana hawa ajengan anu kitu teh ajengan anu tunduk kana hawa uring eta kitu ya Allah akbar aduh ampun teh kumaha tong dibaturan aja den mas euy aduh nu kitu mah payu ilmin li alimin naon sih buana ilmu untuk orang alim ilmu satelebuk ilmu seujung langit
tapi yardo an nafsihi, tunduk karena hawa nafsu. Nah, teu bisa nahan hawa nafsu. Jangan naon dibaturan geus. Pak ayu il min li alimin yardo an nafsihi. Naon guana ilmu pikeun jelema alim? Ilmu saujung langit. Masyarakat tomplok Iganu yardo an nafsihi, tunduk karena hawa nafsu. Nah, aduh. Tong diikuti ting ceng hawa nafsu teh. Geuning eueuh nanaon? Aos ngelancek maneh Haji Bahlut teu boga ilmu ge. Duh, Allahu Akbar. Ayeuna urang giran jelema bodoh, berteman jeung jelema tapi teu tunduk kana hawa. Jeung Haji Burhan berteman teh bodoh mah nama dina masa ekonomi pinter sote, dina agama mah mualaf sote. Mualaf apa mualaf? Kakarek kenal. Astagfirullahaladzim. Tapi tertundukkan hawa nafsu. Bener teu? Mengimpakkan hartana teu niat melimpah teu. Murni ngagungkeun ka Gusti. Teu hayang keula ku batur henteu beda jeung bareto ayeuna mah teu. Murni ngagungkeun ka Gusti. Sabab urang lamun mengimpakkeun harta banda hayang namahan eta ibadah nutkeun hawa nafsu ceuk hikama eta teh lanceuk kuring kade. Bisi ajengan ngadebat. Kapan aya sanu ngainpakkeun sekian balasan sekian heuh. Judul beda. Kade beda ju. Lamun riya di dieu mah ibadah karena aya nu sejen salian teh Gusti geus riya di dieu eta teh. Kade lamun nasol ibad beda deui, berurusan. Nah kita pergi saja beda dulu. Sah saja nu impak sekian bakal dibalas sekian. Tah ceuk dia mah ibadah karek kitu ge ibadah nurutkeun hawa terlebih-lebih hayang kieu, hayang ka Eueuh wajibul hante kurek-kurekana disebut jelema bagur, jelema dermawan. Udah naon eta mah. Udah naon? Orang naon eta mah jaba bodoh, jaba tunduk kana hawa. Maka henteu kitu alhamdulillah. Henteu kitu. Contoh urang nu kitu mah nya henteu keur mabok jaba tunduk kana hawa. Heeh kitu urang mah. Atuh eta mah ripuh pisan nya. Keur mabok tunduk kana hawa. Wasuhbatu man lam yardo an nafsihi wa in kana jahilan khairun mahdun. Wasuhbatu man adapun berteman dengan jalmi lam yardo an nafsihi anu teu tunduk kana hawa nafsuna. Teu tunduk. Wa in kana jahilan kaeun sajan bodoh. Khairun mahdun eta teh kacida alusna murni bener-bener bagus tah berteman dengan orang yang bodoh tapi tertunduk karena hawa nafsu teu aya rasa aing bener teu nek di mana nu bodoh rasa aing lagi nya misalnya aya nu bodoh rasa aing jelema fakir rasa aing loba ego siapa lagi neraka loba nana loba isabeunana beunghar aing mah kasuga langsung tuh nu pakir eta kira-kira ngomong tak eta ego kan kapakiranana loba di urang nu kali teh halo wasubatu man lam yadu an nafsi wa in kana jahilan khairun mahdun. Berteman dengan orang yang tidak tunduk terhadap hawa nafsu tuh
sekalipun orang tersebut bodoh. Khairun mahdun murni alus eta. Teu ujub, teu riak, teu kabur, teu iri, teu dengki, tidak ada pemaksaan. Da orang bodoh teh tapi getol ibadahna teh. Itulah berteman jeung eta bagus. Wa fiha kullul faidati, karena berteman jeung jalma anu bodoh anu teu tunduk kana hawa nafsu boba kacida paedahna. Li anna tab'a yusiku minat tab'i, lantaran watak mah sok maok tina watak. Ieu mah umum kaedah teh rek hade rek goreng eta. Lamun urang gaul ieu jeung jelema bageun bakal kabawa bageun. Gawe jeung nu sok tolab bakal jadi daek tolab. Da watak mah kitu, nyolong heuh. Gawe jeung nu teu bener kabawa bener. Gawe jeung ajengan nu teu bener kabawa teu bener we. Komo ajengan nu teu bener mah. Ajengan oge ngalaksanakeun heuh. Tuh. Kitu. Allahu Akbar. Ajengan. Taina urang teu salat 2 waktu atrapi sawak alus goreng kira-kira. Goreng teu salat sakali goreng. Bener. Kulantran gaweulna dimunjul. Dimunjul paloban teu salat masalah. Ada loba nu samusa kali saatna teh, nu satahun sakali salatna teh heuh. Ari Pak Ustad ieu mah unggal po salat, unggal waktu sok tek teh henteu sakali. Aing mah alus keneh. Bener teh? Aing mah alus teu salat sakali. Bener? Goreng sebut alus kira-kira. Goreng pan. Aing mah alus keneh teu sekali tolab mah. Goreng teu tolab sekali teh apa teh bener teh? Goreng teh. Aing mah alus keneh. Komo tatangga aing mah. Sekali-kali aja. Bener teh? Di anak tob'a yusiku tob'a, watak masuk mau kana wa naon sababna urang pananekan teu sakali salat alus teu sakali tolab alus. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsan suhbatuka aswa min kahalan. Rubbama kunta musian ente terkadang gawe goreng barokal ihsan ku anjeun mah sekali goreng itu disebut bagus. Naon sababna suhbatuka aswa min kahalan, lantan ente berteman jeung jalma anu leuwih goreng tingkahna daripada urang. Bener teh? Coba gaweulna lamun jeung ajengan nu teu ikuti hawa nafsu, bener? Nu ditingali teh tahajud apa? Tawadokna masa punta penta ta riah ieu mah sakali jadi ajengan mentana geus es diperwelkeun tah heuh teh geus sedekah teh mah itu ini teh mah naon eta teh heuh teuing urang kos kitu pajar teh no masal teh ge lila aing teh bisa kieu teh teu beak sabaraha gantang macana ya Allah eta naonan ting saha Allahu Akbar moal dibeja-beja bisa ngomong gitu pengalaman pengalaman sendiri kawas gitu teh ajengan atau ikuti hawa nafsu tah jadi urang gawe teh kudu jeung dina agamana saluhu
saluhureun dina kadaekna agamana saluhu jeung getol telabna saluhu getol salatna saluhu supaya urang merasa kurang terus. Kabeh dieuna kurang tan dimunjul teh Pak Ustadznya heuh lobakeun teu salat 2 waktu ditinggalkeun tah. Aing mah timbang 2 waktu mah leuheung keneh. Komo tatangga sabelah mah ye di tukang. Heuh saminggu sakali Jumat Wungkul. Allahu Akbar. Ka dieu jeung ka dieuna kurang terang gaul terus akhirna sapoe sapeuting ninggalkeun sok aing mah alus keneh. Heuh. Bener gitu. At-tab'a yusri at-tab li anna tab'a yusriku tab'a. Watak mah kitu. Tuh, cepet reaksina teh. Mengaruh ka urang teh. Cepet. Kumaha gaul teh di dinya. Ada urang mah gaul jeung jelema eta teh tujuan mek dakwah lamun kuat teh. Kalau mana kabawa weh, kalau mana mah, aduh, matak ayah ke di akhirat tidak sebahagian jalma anu nyuhan di aras ketika arah masar jalma anu sok riungan dina kahadean. Mudah-mudahan nya, wah dalu kahadean jaga di arah masar ada di bawah naungan aras Allah. Saburanga oge dina waktu dicabut nyawa ku Allah di hadiran kuro saha nyata jalma ciga boga jali anu ngadawamkeun ngaos bari ngahanca puguh kitabna puguh judulna tujuanana hayang hirup agama Islam man ja'ahul maut wa wafit talabil ilmi lakiani sasa jalma datang ke jalma teh maot bari kondisi jalma eta keur neangan anu tujuanna ilmu pikeun memener ibadah. Heuh tu tujuanana ngahirup agama hayang bener salat, hayang bener wudu, hayang bener hate, puguh rujukanana, puguh sanad guruna, puguh kitabna deui. Maka engke Rasul bakal dijemput di hadiran sakaratul maut moal nyari tas sakaratul maut. Nah itulah harapan urang. Eueuh deui tali anat tab'a yusriku minat tab yusriku tab'a dina bahasa Bali mah di anat tab'a mah yasruku minat tab'i beda. Wa nafsu majbulatun ala hubil iktida. Dan nafsu mah kitu tertarik karena resepna ngilu ka batur. Ngilu ka ba? Ayeuna Pak Ustad Nono salatna ayeuna mah saminggu saka Jumat Wung. Komo batur mah sataun saka. Duh, alus keneh aing mah. Alus ke? Kok alus keneh? Ulah, makang bergaulna teu kagang beringin. Bagus. Da urang lila hirup dimunjul teh Pak Ustad. Lila hirup dimunjul teh. Jadi apa selah-selahna. Yang kakarek ayeuna bertemu jeung Pak Ustad Nono. Pengalaman. Wan nafsu majbulatun bil iktida biman tastahsinu halhu pasoro jahluhu guairodin lah. Di aya nafsu eta tertarik karena resepna ngilu biman kajalma tastahsinu anu gawe alus anjeun ting halangan tingkahna. Haji baru mah bodoh geus alus tingkahna mah bener teh. Tahajud dah, duha dah, qobliyah abadiyah, tapi ditanyakeun mah teu teu apal. Da bodoh mah santen ge teu. Tapi geus karakterna we, terang ngikuti hawa nafsu. Barang ningali budi Allah saja alhamdulillah dorakat kajengan oge mangkat. Da cek ya kumaha
lebar. Istighfar ge jeung habis tah. Nafsu eta mah. Itu. Pasoro jahluhu goero dorinlah. Maka bodohna teu metak madarat kaan jen. Wa ilmuhu alladhi aujaba adama ridhoihi an nafsihi kanyahona jelema bodoh au netepkeun kana henteu tunduk kana hawa nafsu napi anak koyatan nafmi maka bermanfaat yang agen kan bener-bener manfaat. Nah, wa ka'annahu ida alima bil nafsihi jelema anu bodoh apa kana kaeban diri. Salat kieu teh ya, coba bodoh teh cek saha maneh cek ajengan naon daina teuing. Teuing itu. Oh kieu teh teu bener cek saha maneh cek ajengan urang mah. Naon daina teuing teh nya ngan tolabe kamari dipake langsung tah. Henteu. Ujub henteu, ria, dengki, dendam teu. Lempeng we kos Haji Burhan ayeuna bae teman teh kitu. Ampun teh. Nuhun Gusti kitu. Nuhun Gus. Dibelokkeun ka dinya lamun teu mah bisa. Napi an laka. Hatta layar doan hak sehingga eta jelema bodoh teu tunduk kana hawa nafsuna. La jahla indahu berarti teu aya bodoh di eta jalmi nu bodoh. Pinter berarti. Pinter we ayeuna mah. Walida qala wa ayu jahlin li jahilin la yado anak beak waktu wa wala bisawab. Allahumma shalli sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma la tadalana dan ban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah. Boga hutang sing kabayar teh wala dain ila qada nu boga hutang sing kabayar wala maridon illa syafaitah wala hajatan hiala karido illa qadita ya sarta ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka taubah wal inabah wal istiqomah ala syariatil ghara wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an min ghairi tabin wala masyaqatin wa innaka la ghali syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najah wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana bal hadaita rabbana innaka antal wahhab. Rabbana amfa'na bima Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi
fakina wa faqi alana wa qarabatin lana bidinina tawasalna bitalumi tawasalna bitalimin antan nalwasi'a wa anta juqal amana amri tawasul kupangaosan amri tawasul kupangurukan mogi Gusti ngariskian kejembaran keamanan ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa